ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongok kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheula nya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos omong nyebut mamah omong nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy ka dieu Aisyah pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cak mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sabenerna mah atuh kongkorong dijual ku kakak lu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh gede ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nya bajidor geus ditobatan na eta anu 20 gram we hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka kula mah geus rido ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakak emang nyaho nah emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun ban harita ya cek dukun teh jadi lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui teh saya hampura eta di hampura kuning ge masalah tah geus ku lagi hampura deh Kak emang naon gitu aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak telok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya Kak emang deuk pairah kitu Kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng da tuh bener bae ngomong kitu jadi teu bau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah kuari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kan geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh beureunan tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahaok kadua gaplok itu ge hampura atuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih kumaha mek tesen harita kakak
Hampura geus atuh geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tatangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge teu masalah nang bari ngaroko bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat tuh ya di pagahan gukula seperti eta sok gerage atta ibuna tarobati urang supaya kasalalorga deuk kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan kerneangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek dan nanti tawan teh oge kieu bae urang salat dan bagus maca sholawat istighfar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawaan ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah nikmatan maksud sholat supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat
karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat taibun mukminun nu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh atuh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih dibere kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlana nyabutna ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang ku ari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh mah teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana babe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan mah dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak kurang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh kan diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat yakin nah hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian kurang kan nyaho ganyang emang kumaha gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu ngan moal aya pan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punyaho pajar mah heuh horeng bener dah di mana horeng mun kukula dek ditataan ieu duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas
iya makan keur nyaritakeun tobat ente dicaritakeun gitu ulang ngeunah ngeunah ulang ngeunah ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu bener catetanana aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nyos ya real tah nyaho keneh bae resep jeung nu bodoh kieu ye ya eta kan kudu tobatan urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi korupsieun pimalingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun ting ngora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di hak iya kan kudu ditobatan deuk mah hayang ka surga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka deuk kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus contohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan ge nu bentek usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia dan tara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan eta salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh ke sini ini kan ada garit-garit singa no bener nyaon teh ngomong lah pokoknya nggak boleh nih ke sini nih harusnya ke sini ya lain kali jangan ya oh pak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi dah ada sorga atau polisi masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi pak ini harus pakai helm punya nggak helm nggak punya ntar saya beliin polisi surga aja saya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin nih pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah paling herem grab jadi polisi di surga ya Allah ya Rabb hebat itu polisi ya nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi ini nggak boleh bertiga pas saya mau ke Cilongok ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah ente nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga atas polisi.
jangan laporan kula ditangkap Kiai. Aju kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi moal aju nama ka dieu bae bebeja. Aja sia kumaha ku polisi teu diamankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga teh. Loba urang lamun endek jabatan polisi atuh pake teh polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipake bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman teu salah ya sebenarnya di polisi, ya di tentara, baik baik asal lu bener. Asal lu bener sakitu hungkul. Urang bari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim. Hakim teh make aturan HAM. Urang bari boga masalah. Nah, bari boga masalah diajukeun kan hakim selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, Masya Allah. Urang bari urusan tolak. Bari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Tak eta salah hakim. Ulah dipake. Ketika cak hakim 3 berarti bainna bari kubro. Pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih ya syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana 3 jadi hiji balik deui ka kiai. Pak Kiai, hah ieu 3 kok jadi hiji? Ge teu bisa ngitung bener teh hakim. Bejakeun ini tuh 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh. Aing sok resep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai henteu jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Faraid urang urusan faraid terus ka negara cak negara anak angkat meunang kan anak angkat mah lain-lain deui. Anak angkat mah darahna ge darah batur. Anak angkat mah anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin mun lawe bisa dikawin kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikeun diwaris ku negara teu sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake. Sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah. Tuh kan gila sok datang sok ke hakim sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya teu sesuai dengan aturan agama nek naonan urang doraka aya keneh tanyaeun masalahna aya keneh tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi. Iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae. Nah kuari teu akur dengan aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye
Iya anak kurang umur 17 tahun awewe dek dikawinkan sedangkan di negara aturan anak kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kekurangan sedangkan cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukan agama engke kan negarana des ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya ya gitu. Nah kuari jang kalancaran eta urang merek tak eta teh doraka panti tinggal kituna doang. Nah anu mere jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh pukul makan ditelaah kayak aing ieu bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogok nama jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kos kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun engke mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih ka nu nyieun dunya tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus bae dunya nangieun Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan Corolla bege kuali deui da kamari kula ka rumah sakit bege ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar disorot ka karat make stempel di dieu make peneng cet jadi make peneng lain sepeda bae di penengan. Nah, urusan ke rumah sakit baik bari kos kitu. Salah itu mah ketertiban, kebagusan meureunanan beusi ayat nu terjangkit. Beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha? Moal datang ka kosong mah, moal kosong ti manusia, malaikat mah tetep. Moal datang ka kosong geus aya jaminan di dituna. Ngan keyakinan anu eueuh keyakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada di urusan politik kita kan teu luar di urusan mana ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urusan jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur iyalah jadi pembahasan
timbulkan suzon. Dah, ada gua deh. Makana boga HP na. Ulah bujur bae. Mebujur bae jeung susu tarololnya. Jadi mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah. Masyaallah, ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyawana naon. Keur carita. Nah, mantak atuh terus kalau enggak negara dikendalikan tuh kabelah itu na geus wallahu alam gara ge politik atuh Gusti Allah ngeri urang tobat geus lah urang nya paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha do jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakitu at-taibun at-taibun al-abidun nu tararobat nu bener tobat natur anu ibadah anu ibadahna teh anu al-mukhlisuna ibadatan lillah anu ibadahna teh bener-bener ikhlas ulah aya embel-embel naon bener-bener ieu teh salat dititaku Allah atuh wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap ge ka Allah tanpa aya embel-embel non ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pati kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali